tong hilap nyimpang ka Irian. Ngawadokeun kelompok tilu, Badmintonkeun cenah masih sindiran. Sok dangukeun sasarangan. hoyong ngobrol belah heureuy Rek regepkeun kunceli. supaya jadi berkah. Iya, mana ka mana heula menilila urang keur modal kuan jadi. Pan gitu ini gitu. Kenapa heula juga ganti Di lapisan. Ari geus SMA kieu mah hese euy, ari teu boga motor teh, ari boga pangabutuh teh ari ka mana-mana meni hese. Teu bener euy, urang ge boga anu baheula ek menta ka indung tara dibere-bere hese, komo ayeuna ekonomina keur kieu mah. Engke geus lah, lamun gawe oge nanaon ge pasti kabeuli jeril. Masalah nama euy, urang mah mun ngajemput awewe teh sok rada erak kitu tah. Coba keur eueuh motor kieu mah. Kamari ge naon? Mogok tengah jalan euy. Karunya pisan, padahal mah nginjem heula nu dulur mana. Ayeuna keneh ge bisa dibeli, lamun sukses bisa diceklan ku leungeun. Sagala ge bakal bisa dibeli, awewe ge pasti ngalampeurkeun. Anggar we sia teh ja, da urang ge masih kena boga kagengsi mah. Ulah si Raka motorna meni alus kieu. Eta motor nu saha, Kak? Do orang menang pamere ti kolot alus teu. Ah sia motor nang begal meureun nya. Rako bisa menang alus kitu. Caya. Ae ari maneh tong kitu kabantu teh kuduna ngilubungan ulah semujon. Heueuh nya eta mah maneh we sirik ka urang. Tempokkeun we engke isukan ge urang bakal boga motor kieu. Manuk dadali hebarna luhur, hebar luhur nepi ka tihang, marukan aing teh bisa meuli nu kieu nya, Lur. Lah nu kieu we mah centang. Geus repeh alabatan budak leutik wae para saya. Ah mantap geus teu mood aing. Ieu lah, Ari sari aya samarana si Gira kakara datang ge. Jemput awe. aing sare aing bunuh. Assalamualaikum. Ari mare kunaon beungeut jebras-jebris kitu teu matut ka kolot teh. Ya tuh mah, si Raki geus boga motor, boga urang teh boga naon. Teu kabeh jelema teh boga, da mama mah teu boga. Unggal poe indit ka pasar meuri rencang, ai sia maruk hidung beunghar, dan yang duit teh teu gampang. Kaci salak meuli salak, balikna ka panggil Mang Ara. Nah tuh mah, ulah galak-galak aja minta hampura. Naon sih ya Kai mah? Curhat euy. Oh, curhat. Ya tuh sok. Masuk ke. Kumaha aja aing nyarita naon? Ini urang teh dari lagi senang tak ini. Belum tak siapa. Kecilan kalau eta. Da ini. Tompi itu di. Urang ge sarua jeung teu boga duit, tapi dah hayang juga motor di si Raka teh. Udah meureun geus takdirna kieu. Geus kieu we ayeuna mah. Urang pauke motor si Raka yuk. Pikiran orang ini. Ajakan si Raka Win. Hah? Ajakan si Raka Win. Oke, bang. Marananya itu kan ada yang dia. Cahaya ngompol dia. Di mana nya? Ah di tukang euy. Popeng si Raka naon? Ayeuna we kitu. Di tempat ayeuna we.
orang dibawa. Berhasil mana sih? Ayo tuh, tuh yang maling motor mana tuh. Nggak motor aing dibawa. Itu apa le si Ajri orang Iya. Bisa nu bener. geus we ieu mah motor mah jeung urang yang si Ajril mana mah beungar ieu kayak tinggal meuli deui. Heeh. Lain masalah ku kitu na, ieu teh pamane ti kolot urang pada urang resmi hiji. Ini gimana bapak hiji gimana? Baliknya leumpang ka Cibubur. Sok jadi babaturan teh sing bager. Ulah mawa meuli batur. Lah, lu kasia orang selama iya dibanding-banding ke pinung orang udah mana hingga hiji wae. Aya manuk dina pagar, kasupuna aya bolang. Namun mana yang pinter, tutor diajar heula. Tong ada gua oge eta masalah indung maneh we. Nu ngabanding-bandingkeun urang jeung maneh. Alah, Tai hayam, napa nu nyarubut naon nih ribut-ribut? Tabu motor awe dipadok ku eta doaan. bae we mana mah anak mami ieu segala kucemponan. Aya sagala wae mini bisa dipaok gitu. Sirik kemarin sama buat turana boga motor anyar. Meli daging ka Ciawi jalanna ka Singaparna bisa dilaporkeun ka polisi sok pilih hampura. Oh, sok silih hampura. Da jeung babaturan ku silih hampura. Nah, Haji siap ya. dan si wuruhur sumur, nunda batok wadah gula, reheung babaturan teh kudu akur ulah sok parasea. Geus ayeuna mah ulah parasea deui nya jeung babaturan teh. Tong sagala wae dipaok kana ditu nya, soknya ayeuna mah nya. Saninten buah saninten cangkudu dipipir batur. Hapunten atuh hapunten sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh?